Assalamualaikum Sampurasun Mitra Baraya Sadaya tepang deui sareng channel Kang Rizky Nur Azani oge Kang MH Ubaidillah dina episode keopat carita nyambung mangsa bulan warna peteng. Dina episode katilu dicaturkeun kumaha seuh-seuhanana kaayaan Nyimas Purbasarakan. Kanggo supados urang teu panasaran kumaha terasna sumangga urang sami-sami lenyepan wae episode keopat carita nyambung mangsa bulan warna peteng biasana Kang MH Ubaidillah. Ngalenyepan lalakon Nyimas bieu akang gaduh patalekan ka Nyimas hadi motong lalakon sanggeus nyeusup hawa seger saseubeuna bari dedeheman. Awak wira ngageter lalaunan saterusna ngeluh. Saupama akang menang neguh, naha mungkin siwasi ngora bareto teh nya akang pisan. Bibir wira lir ka kunci beuki ngeluh. Lalakon nu geus lawas. Lalakon urang nu geus lawas Nyimas leuwih ti sadasawarsa. Cek hadi bari neureuy ciduh pait. Sang waktu nu geus ngurug hiji carita jeroeun lipetan pancaraken hirup. Akang geus ngayakinkeun mun Nyimas geus poho ka akang. Nyimas geus nangtukeun pilihan pasangan hirup ti dimensi anu sarua. Cek hadi ngarenghap heula sawatara waruga lemes hareupeunana ti gideug lalaunan. Jadi anu kamari mah kepangkeng akang teh Nyimasnya hadi merongsekeun ngayakinkeun. Naha kakang mendol kan Nyimas? Akhirna bibir Nyimas Purbasarakan nguntap oge hadi gentap godeg. Ulun Kang, kakang merahnya kan Nyimas? Suara anu nanya ngaleng-leong kadengkleng hiliwirna angin peuting. Tina kecap kula Nyimas Purbasarakan nganyimaskeun cirining conggah jeung nyonggahan. Naon alesanana akang ambekan Nyimas? Hadi miceun beungeut samangsa teutup sapasang panon lemes hareupeunana karasa nirup jajantung. Akang geus kurenan Nyimas. Malihan tos dianugrah sapasang pangeran leutik. Nyimas terang kakang. Suara Nyimas Purbasarakan megat. Nyimas begitu hoyong ngabari binan katingtriman kula waragi kakang. Nyimas miharep bagja samangsa ningal kakang bagja. Hadi celeumeut karasa nyenyep peuting ukur ngepohan embun-embunan. Beh dituna Nyimas bade neruskeun misi ngaliksik turun nyusut si wujud astral aji bajrakala sakalian ngalacak di mana jeung saha ari undung bapa Nyimas. Waruga wira cengkat hadi mah kalah ngolohok. Jadi naon hubungan anak sareng akang Nyimas? Pokna bari ngerutkeun halis Nyimas Purbasarakan dina waruga wira tungkul deui.
Mitra sadaya kitu kaayaanana. Nyimas ngeretkeun sangkan kakang teu waka naroskeun hal eta lantaran engke engge kakang baris terang kunyalira. Pokna sanggeus neuteut heula sakolepat kana beungeut Hadi. Ayeuna mah tos wengi teuing, Nyimas bade permios kakang. Nyimas bade ka mana deui? Hadi ngarenjag lantaran keur kacida ponyokna nganteur lamunan. Nyimas bade nebihan kakang ka alam anu langkung caket sampurasun. Punten Nyimas, rampes. Hadi molohok ngargo. Awak Wira ngajengkeng lalaunan satadina rek nanyakeun perihal kejadian adu hareupan jeung wadia balad si siluman kebo ireng atawa si kebo lestreng. Teruskeun bae ka Wira kakang. Lapat-lapat suara Wira ngaheos haros-hos. Angin lemes gumulung ngageleser kana panto tukang. Kadenge sadahayam ngagarapak sajongjongan. Wira cengkat bari gegerenyeman mungkas kurafal hamdalah. Sanggeus samemehna nyuruput ciasat herang haneut-haneut. Panuan heulang Hadi masih nyesakeun reretna kalebah lewas hiliwir lemes. Naon anu karasa Wira? Pokna merong seukeut kana beungeut Wira anu cipruk ku kesang leungeunna ngopepang nu sapuhu leungeun jeung beungeut. Sapertos biasa we Kang antawis sadar teu sadar tapi Wira ngagerenyem meh-mehan sawer jeung selesep hiliwir peuting. Hadena jempling peuting mantuan mukakeun pangdenge. Tapi abdi ngalenyepan obrolan akang geuningan sapertos aya hubungan batin sareng anu diajak ngobrolna. Wira nuluykeun ati-ati pisan. Kituna bari nyumputkeun imut keomna. Laing mah nya atuh sakabeh makhluk ti baragem jenis dicipta sakeur silih wanohan. Urang anu dikodarkeun sebagai makhluk anu cenah pangmulyana wajib nyiptakeun kaharmonisan. Hadi untungan ku ngeh kehrang. Kitu ta Wira. Leres pisan nya Kang. Wira unggut-unggutan sok sanajan dina hatena kabeg ku kateunga arti jeung ku teu paham. Minggeus. Nam istirahat ka itu. Kek. Memangna akang bade teras ka mana? Nyamulang we. Hadi permana ngajurung gunung nangtung bari kekepruk kana kampretna. Sakitu wengina saya ngawungi bae di dieu Kang. Wira bangun ngalengis Hadi kikideug bari ngojengkang kalebah panto. Sakilat nyamber iteuk leutik ninggalkeun anak muridna anu molohok sanggeus samemehna uluk salam. Lengkahna nincak buruan imah meujeuhna mangsa sapertilu peuting sabot ngadigleuk kana bang barung HP dina sakuna geter SMS darurat. Hadi ngagerenyem tapi suara HP robah jadi nada dering. Mitra sadaya terasna teh Hadi ngagerencem. Mohon enjing abdi ngresakeun dongkap insyaallah. HP diteuteub sajongjonan saterusna digolerkeun dina rak buku. Rak buku mitra rebun motor biru metalik ngabalesur meraikeun halimun jeung geblegan tiris. Ukur setengah jam geus ngagulusur ngasupan tapel wates kota leutik. Congo kidul kota raja kabupaten. Panon poe lalaunan nolol dina tonggong gunung nyumiratkeun warna emas nyingrai-nyingraikeun ibun jeung halimun bajra. Hadi neken rem samangsa motor ngalangsam ka sisi alun-alun cikungan trotoar.
Manehna teu hayang kaliwat ku suasana endah ngarong heapna balebat katompernakeun. Teteupna ngulincer ka saban juru kota, rombongan delman anu jumlahna meotan, jarak jep toko kenca katuhueun jalan anu nunjang ngetan, cungkiring benteng alun-alun. Dua dasawarsa tetela geus cukup ngarobah sekaligus ngalegleg suasana klasik bihari. Bangunan Masjid Agung anu bareto paragi panglumpatan ngenlong jeung sasama batur deresan geus robah kana teplakan gaya Timur Tengah. Sakembaran bioskop kareueus dina zamanna robah jadi bangunan toko raksasa. Karek memenitan ngejanteng sana HP ngebuyarkeun lamunan. Sada sora awewe sanggeusna uluk salam. Jelas cemprengna cempreng pemajikan dang madang anu rek dituju. Ingahan ka, belajar duit aja belajar sadar-sadar, kapiuhan sambungi. Deui teu sabar. 10 menitan deui akang dongkap. Sabar. Gas ditincak motor lilih hiber, nyamperan keben halimun berai. Panon poe kekeredepan kapirengpeunan ibun anu muruluk ti Jomantara. 20 tahun ka tukang jalan nu disorang teh ngapulunggung keneh. Ayeuna beda pisan, teuing tikel sabaraha puluh robahna oge. Aya anu khas sapanjang hadi manteng stang motor, nyatana ambeul kokotor kuda. Bakating ku seukeut tepi ka masker oge teu sanggupeun ngayonannana. Ngaranna oge kuda atawa sato, nyaho ti mana kanu ngaranna berseka jeung botrok atuh. Ari ku jalma der disalahkeun padahal bubuangna sato di alam liar teh pangabutuh lingkunganana. Hadi kerung samangsa meh-mehan motorna nyamber bujur nini-nini anu muntas ngadadak. Teu pira ukurek ngalungkeun sakerese kuntah kana solokan. Asa teuing ku ironis kieu pisan kelakuan warga sabagian panet dunya teh meureun boa. Hadi ngareteg hareugeum pisan. Meureun cek manehna solokan teh dobel fungsi disagigireun jalan cai oge carang karuntah beu aya ku kajem. Mun sapoe sakeresek sedeng kali sakitu puluh poe karek ti saurang geus pasti sakitu puluh tahun teh baris muncul buah mamala. Gerawe walungan nu meulah priangan sakaligus nagana Bandung. Panan zaman bihari mah kareueus para Prabu, para Nalendra, tapi tepi ka agul jeung diagul-agul asup kana guritan prasasti. Mitra kiwari teu beda ti jarian raksasa anu saban mangsa ngagurubug ngamuk nguwap ngawik. Saupama ngeunteung kana gagalna 2 proyek gede geusan ngungkulan Caah Matuh Pakidulan Kutaraja provinsi anu mangrupa lempengan nyadar jeung kerukan hartina lain ngan saukur ngaropea wadah anu sakitu-kituna. Padahal waragad harita lain saeutik apanan meakeun duit rahayat tepi ka 108 miliar. Kitu tah mitra. Tapi buktina nihil, Pakidulan Kutaraja kalah kaleuwih kalem malah mayakpak ngalegaan ka wewengkon pawetanan. Wewengkon pawetanan teu beda ti Talaga Bandung lawas. Boa-boa robah jadi lautan cai. Duh, palias teuing. Nah teu malikir mula sarapang picilanana atuh. Atawa memang geus biasa nyieun coneka jeung dosa ka alam, atawa geus biasa nangtang jeung nangtang alam bari ujung-ujungna anger ancur-ancuran tuluy weh leweh ngurihit sumbangan ka pamarentah. Teu saeutik putra daerah anu domisilina di luar ngarasa seueul tur hareugeus samangsa nitenan warta yen dayeuh meuleuneu teh remen ditarajang balahi Caah jeung Huruf. Bug-brugan lamunan jeung sawangan hadi permana paburincai saterusna musna samangsa hulu motor geus nyoloyong kelebah gerbang teralis beusi. Aya nu ngajuringkang lalaki lang konyang nyeret panto pager sang geus samemehna manggut rengkuh. Mangga kalebet nuju diantos
pokna bari merong nah hadang-madang parantos sadar tina kapiuhanan akang ceuk Hadi muka jaket kulit sanggeus nguliwedkeun motor di curu balandongan ti kamari oge parantos malihan nembe teh mulih ti rumah sakit check out unggul saurna mah syukur atuh Hadi unggeg-unggegan sedeng anu diajak ngobrolna gentak ngaleos ka tukang horeng nu boga tempat merojol nyata pamajikan dang madang. Enggal Kang, mangga kalebet si akangna tos ngentasan ti tadi nula. Pokna cenger-cenger. Hadi manggut rengkuh sekaligus menta izin rek muriringan heula pipir imah. Imah dang madang lega lantaran ngawengku dua rohang. Sarohang deui mah pabrik heleran. Hadi ngoreleng jalan pipir geblus liwat pantorohang heleran. Pantu tukang padagi nyerebengkeun huut badag. Tumpukan karung beas jeung jajaran karung segon ngabentengan jugrugan mesin giling curu kenca. Tumpukan rangka sepeda jeung betrak-betruk besi katut kompan oli jeriken jeung drum-drum mini anu kuyumut ku kebul campur. Saliwat mah taya nu aneh iwati hawa keung jugrug mesin jeung ambe huut badag campur selengseng solar. Tapi Hadi kepaksa mepet pancadria lahir. Saperti biasa museukeun naluri dina gulungan dimensi metafisik. Breh tapak benturan dina sapanjang tembok rohang nya kitu dina amparan tehal bujil. Malahan ngaguratkeun eumeur jeung rengat ti saban pongpokna ngaberasat lalakon ngadu cacaten jeung tangtungan si makhluk kebo lestreng panenjo ngagilek kana bacacar kolopak kembang sidik kembang kantil pas pisan di tengah-tengah rohangan. Nah mungkin tangtungan anu mibandak kembang kantil teh kungsi adu hareupan oge jeung si kebo lestreng. Hadi ngarateg kaambe selengseng kembang kantil ngageleser ka tebeh kulon luareun rohang. Bisa jadi angin berang mantuan ngadengklengkeun angseuna. Mitra sadaya angin ngadengklengkeun angseuna ka area lengkop anu nuju kana bantaran walungan gede. Hadi hatam pisan mun dilebakeun teh walungan legendaris tempat manehna keur bolon ulin ngoyok sabatur-batur. Walungan anu ngahulu ka Gunung Sepuh alias gegesan Gunung Bukit Onggoh turut ngamuara di wewengkon leuwih layang Pakaleran wates kabupaten. Tidinya bisa dicindekeun mun pacengkadan dua ke kantong tangtungan metafisik teh anggeus-anggeussanana. Hadi terek niat nyusud alur walungan tapi pikiranana ngolebat kadang madang nu bejana keur ngalempreh. Padahal lengkahna geus nete kana kuta galengan badan bantaran walungan. Mitra sadaya walungan paninengan teh masih keneh nyiratkeun aura conggah sok sanajan teu bisa dipungkir aura mistikna oge teu kurang-kurang matek ka gigis. Duka kumaha mimitina mun saban taun tiba heula mula sok ngaliwat jeung ngaiwat wadal ngaliwatan caah deng-dengna. Malahan aya kalana sok sanajan halado panjang maksa sakarat tetep we laheun sok ngaciwir nyawa manusia anu balangah. Daleman kumplit jeung penumpangna kungsi rame dicatur terjun bebas tina sasak leuwih mending sakumpulan barodak SMP, sakumpulan bebencit sakola anu keur anteng mabal ti sakolana, sababaraha patani anu maksakeun mentas, sakalompok pecinta walungan anu keur uji nyali alias ngetes kawani. Kabehanana ngalengleong teu katarulungan malah layon-layonna kapaluruh sanggeus 10 kilometer di tempat paralidna. Mitra heup heula dugi ka dieu episode ka-4 kumaha terasna lelampahan Hadi Permana urang antos wae dina episode ka-5 anu bade dongkap. Heup heula mitra. Wassalam sampurasun.